lamun wali dihibur ku karomah Syekh Abdul Qadir tadi geus dijelaskeun berbagai mangkobah nu loba pisan unik Syekh Abdul Qadir mah. Kelahiran Syekh Abdul Qadir begitu lahir aya 5 perkara nu unik. Hiji, lahir tanggal 1 Ramadan nyana geus teu dahar orok, lahir geus embungeun nyusu. Di urang mah kumisan janggotan bulan Ramadan madang keneh bae. Beda. Madang bahasa mana sih eta madang? Aing ge teu nyaho eta sebenarnya mah. Asana bahasa sepatan eta ka jeung mah. Rawakidang madang eta. Nah, nomor kedua, bapakna ieu mimpi pendak sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaunikanana kos kitu. Nu paling hebat kaunikanana ketika Syekh Abdul Qadir dilahirkan pada tanggal 1 Ramadan tahun kitu 471. Nah, 1100 anak lahir lalaki kabeh ku ngahormat kana karomah Tuan Syekh Abdul Qadir jadi wali kabeh. Nu lahir di Baghdad 1100 jadi wali kabeh. Percis kos di Indonesia barang si eta lahir pi presiden jadi tukang korupsi kabeh. Nu bareng lahir jeung si eta tukang korupsi kabeh. Alhamdulillahirabbil. Ayo sia. Dihibur geus kula mendek singkat bae. Aya guru urang ti Jawa, na ieu mah hiburan. Syekh Abdul Qadir teh kagedekeunana dihibur. Tahun 488 Syekh Abdul Qadir masuk ti daerah Jailan ke negeri Baghdad. Panjang mun kukula didongekeun geus bae ulah wakalanan. Kairah deui. Ya, kemudian 32 tahun ngalalakonna Syekh Abdul Qadir teh lain lalagaan. Karomahna geus teu asing deui lain bae sekup nasional, internasional. Terus panjang masa Syekh Abdul Qadir mah. Ja teu maot wali mah. Ulah disangka wali maot. Buat ting kuari ge aya Abdul Qadir. Percaya henteu di aya Abdul Qadir? Mana jelemana? Tukang naon eta? Nah, iyalah dibere hiburan. Lamun Kangjeng Nabi dibere hiburan ku Gusti Allah ketika darurat cai malalancer dina jemari. Tek 1000 jelema dah nginum. Teh saat-saat hiburan Kangjeng Nabi modal eta. Kemudian Kangjeng Nabi masak saleter nu daharna 1000 teu seep bahkan masih kena bisa diberkat. Saleter tapi kurang lamun muludan teh ka ditu berkatna tekor malulu heran aing. Kangjeng Nabi mas saleter tapi didahar ku 1000-an bahkan cek Jabir bin Abdullah andai kata 100.000 moal seep moal bisa temah lantaran atau mujizat hiburan para nabi. Hiburan para nabi batu bisa salam ka Kangjeng Nabi assalamualaikum ya Rasulullah hiburan. Ai urang mah hiburanna jahe assalamualaikum janda herang. Tak hiburan kana Kapolres mah. Supaya tidak setruk kayak Babu Bati Kapolres begitu aja. Tenang. Nah iyalah hiburan-hiburan di makom-makomna. Mun Kangjeng Nabi kitu hiburanana. Mun para wali Syekh Abdul Qadir geus teu asing deui tadi geus dicaritakeun dina manaqibna. Urang ulah nyaritakeun Syekh Abdul Qadir hiburanana